drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Jasmine, nah hanya aneh ngaran guru teh. Hah? Guru nu mana kamu? Guru anu tadi gening, anu orang Raja Mandala, panonna teh sipit, jangkung saeutik, terus make kantong ransel, anu jang parek camping gening. Nu eta Meni jelas gitu emang kunaon gitu? jadi kieu nyamin, aneng teh pan ninggali di nu papan anu ngaran-ngaran guru gening. Aya ngaran guru anyar ngaranna teh 11 meter Komarudin. Nah, hanya 11 meter ngaran teh. Hah? 11 meter? Panjangna 11 meter apa kumaha? Lain atuh Jasmine maknya panjangna 11 meter, atuh lamun keur ujian teh ngeusian ngaran teh lila ada panjangna 11 meter. Terus kumaha atuh meni nu pugu ngomongna geura? Kieu tulisanna teh nya. Gitu. Eta mah atuh iim lain 11 meter kumaha sih? Oh, eta teh Iim. Berarti Neng salah atunya. Ya heulah salah mah ngaran jelema 11 meter. Kumaha sih? Oh heueuh nya, tapi nanya Min, si Ica mah teu sakola wae, kunaon nya? Ari kamu teh apal kan nenek si Ica teh ke rumah sakit. Jadi si Ica anu nungguan di rumah sakit nate. Alah, iraha eta teh Min, meuni karunyanya si Ica, keur yatim teh kudu ngurus nenina. Kamari aku gayanya dek meuli ciwang jadina PO dan mau uyuna gering. Tapi kamu pernah mikir teh sih Min? Mikir naon deui sih kamu mah nih sok aneh-aneh gerang kita pikiran teh. Henteu Min, ieu mah serius. Lamun misalkan ieu mah nya misal gitu misalkeun ieu mah lamun si Ica gitu boga bapa deui kan si Ica mah yatim, disebutna naon? Di kumaha boga bapa deui kamu kan indungna ge eueuh sarua maot kan si Ica mah yatim piatu. Oh heueuh nya da si Ica mah yatim piatu, tapi ieu mah nyamin lamun anu yatim gitu terus boga bapa deui, tah eta teh disebutna naon? Tuh kan pertanyaannya teh. Yatim lamun boga bapa deui. Yatim bersemi kembali meureun. Oh heueuh nya, kamu pinter geuning Min bisa mikir gitu. Aneh mah teu kapikiran da. Ah eta mah kamu we nu tara mikir. Tapi orang sebelah paras mana nih yuk. Anu di pengkolan geuning nu anyar karek muka. Ih, sebelah anu anyar teh anu grand opening. Hayu ih Min. Ingat, kalau kamu punya masalah, Apapun masalahnya, solusinya seblak. Yang geus Min, Neng balik ke minta duit. Bye bye. iya Neng. Asa yang modal kieu ieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben maneh karek balik Neng. Apaanan di sekolah teh guru anyar mah orang Raja Mandala eta teh cenah. Terus urusan naon eta guru anyar jeung balik telat? Nya urusanna sih apa Neng telat teh gara-gara angkotna mogok mah. Jadi Neng teh lempang. Geus dahar naon budak teh jadi kitu geuning. Lieur. Mah, minta duit mah. Geus duit deui wae. Apaanan tadi teh dibekelean 20.000? Sebeak. Nya beak atuh mah, apanannya Neng angkot bolak-balik 4.000, terus mayar naon nya tadi sekolah teh bayar uang kas 6.000 dan Neng tara mayar kan. Terus ieu naon ngaranna teh jajana 10.000 jadi beak enak Neng minta deui. Atuh da meuli sakola deket ge kudu naik angkot ari maneh. Apanan bae jiga batur atuh mah, batur ge geuning indit sekolah naik angkot, banyak Neng leumpang meuni tidak level. Chill man. Meuni loba gaya hirup teh, loba kena duit sia teh. Tah, apanan ieu teh Neng teh kan minta duit ka mama, berarti kan Neng teu loba gaya tapi loba duit karena minta ti mama kitu duitna. Ah, jeung salah ngomong sagala deh. Dik meuli naon atuh minta duit teh? Jadi meuli seblak atuh mah. Seblak is my life. Nah, ai maneh jajan teh meuli seblak wae sakitu sok seueul angan oge. Meni atuh udah jarang meuli seblak na oge mah, Neng teu kuat ieu geus sayang seblak. Sok mending minta duit engke Neng gegero. Kumaha? Heuh nya sok atuh gegero heula, karena dibere duit. Atuh mama ieu meni hayang duitna heula, gegerona sok Neng bisa ditariguan eta remote-na bisa nonton si Gupi. Ini si Windah sok. Kumaha? Nah, ai maneh kuat ka si Elsa segala ditariguan eta teh. Ganti bajuna ke dibere duit ah. Oke, Bos. Senggol dong. Terus zar heula diseulangan ke. Aing nguriweuh. Iya, Mom, siap. Boga budak teh mentaan duit we ngapoe teh lalieur aing ku aing tariguan geura beh teh mentaan we duit ah. Neng. Neng si Jasmine Neng. Si Jasmine nyamper. Jasmine, kamu guys nyamper gini. Nah, kamu can ganti baju. Heueuhnya Neng teh poho bi teh kajongjonan ieu nonton si Windah Basudara. Neng mendih lah tuh nya.
Maknya aku kudu nungguan deui ganti baju we lah nih tong mandi. Iya atuh, tunggu sebentar ya, Besti. Mah, minta duit ya. Nah, can diganti eta bajuna. Ganti buru yang duit mah. Nya iya neng voucher nih ganti. Siap, Mom. Jangan lupa siapkan uangnya ya. Neng ganti baju dulu. Bye. Cuman pisannya baga budak teh. Tuh, sudah. Mana sekarang uangnya? Tuh hadapan papan dada. Di hadapan papan dada. Wow, tidak expect gening di bawah papan dada ada uang 20.000. Thanks ya, Moms. Bye. Mani. Mom, abang keluar tina. Hayu Min. Tumben kamu eta tere biasa noga sok lalela. Nyanggus atuh ning mandi heula ya sok sia. Mandi heula tong. Meni teu kudu engke we. Lila deui ngerangket teh hayu. Tere salah, Lila salah. Kumaha sih pemikiran bestiku yang satu ini teh? Wayana sedih. Wayana RTD. Bubuk RT. Aduh, Imas, meni jiga bahagia gitu. Ai naon ieu teh? Bu Erna mah juga nu teu apal wae. Henteu, Bu Erna mah teu apal naon. Mani, Masnya gerak tuh ngomong lagi Bu Erna. Pak RT ngomong naon kamari? Bu Erna geus apa gening? Naonnya kamarinya? Temen kita tuh Bu Erna geus apa mah era Imas. Saeutik Imas lah meni sok buru ka dieu caritakeun kumaha kamari teh si RT meni penasaran kieu Bu Erna. Jadi kieu nya cek Pak RT teh ka Imas teh nya. Neng Imas, Imas era dipanggil Neng. Terus teh Neng Imas, Pak RT pada serius. Cuk Imas teh lain di kamar atau apa di Mas ke? Sarua-sarua pengen diseriusin atuh. Kumanya atuh daerah bukan nama gitu we. Cinta we inti nama Pak RT ka Imas gitu. Ni aratu. Terusnya Pak RT teh merah ieu naon ngaranna teh? Merah simbol cinta. Tapi mawar Bu Erna ieu kaktus tapi jeung pototna cek Imas. Nah dibere ke sagala cenah. Cek Pak RT teh ya eueuh cenah beak cenah di ditu na cek Imas teh. Nyawa sa Pak RT nu penting mah Pak RT na ka Imas gitu. Tapi nanya begitu bukan apa Imas aja jadi ngulang kilir. Meni bahagia kitunya Imas. Ya bahagia tuh Bu Erna kan sekarang mah Imas punya bubuk RT. Atuh tereh nyate meureun imah Bu Erna kudu ngamplop imah ka Imas meureunnya. Tahu ingat tuh masalah eta mah Bu Erna nya. Dah kumaha ya Mas ke tidak bisa memberi kepastian katanya let it flow eta mah tuh biarkan mengalir seperti air guys. Imas dak mulai heulanya mulai dengan kebahagiaan dan penuh cinta dari Pak RT. Aduh si Imas meni bahagia kitu. Sugan we engke boga mitohan teh teh jiga mitoha Bu Erna. Meni paranas kieu nya jeung haus teh. Bu Erna, pulang sekolah. Mohon Mama Neng. Tumben eta teh nyampeurkeun biasa lagi. Mama Neng, apal teu? Gelau keneh kitu eta kumitoha. ST di ST-han mangga Bapak Ibu. Aduh, ini pas pisan tukang ST. ST, ka dieu. Mangga Mama Neng. Iya. Mangga Mama Neng bade dijieunkeun sabaraha? 2 euis apan anu Ibu Haji hiji. Ieu mah yang dipangmayarkeun geura. Biasanya Mama Neng Biasa naon? pangmayarkeun. Meni ku anggernya ari naon teh sok yang dipangmayarkeun wae. Ya atuh ku emas. Euis anu Ibu Haji mah tong loba teuing gulananya. Mangga Ibu Hajinya. Tumben biasana ge sagala digulaan. Apanan bisi diabetes Mama Neng. Mangga Ibu ieu ST na, ST. Har, geus langsung aya tutupan geuning ayeuna mah. Ieu anu Ibu Haji, anu gulana saeutik. Seger kieu ya teh euis. Meni seger kieu ieu teh ST. Har beak. Geus beak deui geuning eta teh Bu Haji. Haus apa beuki eta teh? Sing atuh euis hiji deui. Baru eta mah kusarangan Mama Neng mah tadi memayarkeun anu hiji. Euis tong dijieunkeun terjadi. Nya, da si koret mah embung keluar duit teh. Wis, aing ke lamun bulan puasa maneh dagang keneh. Tetep dagang Mama Neng, sore kangge takjil sareng sahur. Nya atuh euis maneh teh sore dagang mah deui barang mah atuh moal anu meuli de para ruasa. Ngan lamun sahur eta dagangna kuliling keneh anger sarua apa kumaha? Sanes jualan ST lamun sahur mah. Terus naon atuh ngagengkeun anu sahur?
Muhun apa nak nabi teh tos diboking kangge ngagugahkeun sahur sabulanan. Oh, gitu eta teh. Cing kumaha ngagengkeun sahur mah neng hayang ngadenge kan. Kudu tes drive heula sampe me engke sahur teh sok buru kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur ka ibu-ibu sareng bapak-bapak. Gerasan. Oh gitu, nih hebatnya etang gudangkeun sahur kuat ka make lagam sinden gitu nya Bu Haji hebat. Har, kemana Haji Burung teh eueuh? Di dia mama neng, di masih bunda mah aya cau. Hadia. Nah, eta Haji Burung kanu hakaneun kuat karikat kitu nya. Hayu euis urang ka ieu si bunda. Hari ieu moal dibayar heula 2. Apaan si bunda engke nu membayarkeunna? Hayu. Oh kitu eta teh. Esteng. Punten meser sebelah. Ladanya level 5. Aku nih cek ti kotok ini geuleuh. Geuleuh. Kamu ti heula we aku udah membahala suku. Meni jijai deh. Mah, sangun teu. Eueuh mana ge can nyangu. Minta kasih bunda. Mintanya bunda. Menyo. Tuh, cokot ka jero buru. Ya tuh, neng nyokot ke jero nya. Nih jeung nincak ti kotok sagala. Neng hayu. Ya ke heula sok ti heula. Seblak. Kenanya ini punya Jasmine. Ya. Seblak. Nah, kamu eta mau sangu? Seblak lagi sanguan? Ya iya atuh di sanguan apaan biar sebek. Dih, mantap atuh. Dasar si Jasmine dipoyok tapi dilebok kieu. Makasih ya, Neng. Jasmine, kamu kan jenjing di imah sorangannya, berarti kamu masak oge sorangan. Nya keur hayang masak-masak, lamun keur teu hayang masaknya meuli. Kamu kesepian teh sih, Min sebenarnya? Nya kesepian sih, Neng, tapi dah aku udah kumaha deui atuh ari kondisinya emang kayak gini. Jasmine bisa apa? Ya udah weh, berserah diri kepada Allah. Balag. Nah, atuh kamu teu ngaWA ka Neng atau kamu nu ka imah Neng. Kan kamu teh bestinya Neng. Mending gak usah kamu teh kudu ngarepotkeun mending kan biasa aku mah kayak gitu sendirian juga. Tong kitu atuh Jasmine, apaan kita tuh besti. Tapi Neng rek nanya nya ari Jasmine nah jeung pindah ka imah anu hareupin imah Bu Erna. Nah hante di ditu deui jeung Binunung. Oh, apanya pas di rumah itu teh kan aku teh tinggal sama Binunung, tapi aku teh suka dititahan wae sama Binunung teh, sama nggak pernah dikasih jajan aku teh. Terus mama aku teh kan gak tahu dari siapa. Terus Binunung teh ditelepon diusir, terus aku teh dipindahin wae rumahnya ke depan rumah Bu Erna. Jadi sekarang Bu Erna yang ngurus aku teh, yang ngasih uang teh kayak gitu. Meni kitu geuning Binunung teh, amit-amit pisan ini jahat atau mah jiga ibu tiri. Kalem we Neng menitung emosi kamu. Atuh da besti Neng dikieu-kieu, Neng mah da terido da. Ya geus atuh Neng kumaha deui, pan itu mah masa lalu. Biarlah masa lalu. Ya bae we, gue encan ya. Jasmine, kamu teh kalau ada apa-apa bilang ya sama Neng, jangan dipendam sendiri. Ya, kan kita teh besti. Atuh kamu sedih mah Neng juga ikut sedih. Iya Neng, Jasmine makasih juga ya. Neng udah mau jadi temen Jasmine, ngedengerin keluh kesah Jasmine, selalu ada buat Jasmine. Jasmine. Neng, jangan pernah bosan ya jadi temennya Jasmine. Kamu juga ya Min, jangan pernah berubah dan tetap jadi temen Neng yang pakai sebelum dan juga kerudungnya Lili. Iya apa sih? Jasmine, we listen, we don't judge. Jangan pernah melihat orang dari apa ya? Hah? Dari sini, aduh, aku turun dulu. Bu Erna! Bu Erna apa? Ada orang. Dua euis apa nu ibu itu? Entar ada orang. Aduh, dipikir hormat. Ya, nggak mau.
Jangan pernah melihat dari orang dari